Kenaon mana emang? Kata kenaon mana? Keur masak deh. Ayo ketinggalan kenaon. Kurang teh keur maca lain keur masak. Dirinya atau keur lapar? Kalau tuh ngomongna. Emang namanya keur maca naon eta? Iya, materi rangken yang bahasa Sunda. Oh, kerangken. Rasa apa? Sebenarnya itu apa? Jelaskeun Cik. Ieu nya rarangken teh di bahasa Sunda nyaeta imbuhan bisa mangrupa pamusuk, panambang, sisipan atau kombinasi ti tilu eta. Rarangken ditambahkeun kana kecap dasar paranti ngajieun kecap anyar nu boga harti atawa fungsi nu beda. Tatokeun Cik mal. Misalkeun we nya cokot we hiji kecap. Misal tulis. Tah, kecap tulis teh kaasup kana kecap dasar. Amun di tukangna dibere rarangkenan jadi tulisan kan? Nu ayeuna boga harti hasil ditulis. Terus amun kecap tulis dibere rarangkenmu di tengahna bakal jadi tumulis. Nu ayeuna ngandung harti kecap anu tos sumebar. Terus hiji deui anu dihareup, misal pake rarangken M. Jadi nulis kan nu ayeuna boga arti eukeur ditulis.